Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatimatu, hei Siti Fatimah, ayyumam ro'atin, ari sahawae awewe dahanat eta ngaminyakan itu imro'ah ru'usa auladiha kana pirang-pirang sirah budakna itu imro'ah. Wasarohat jeung nyisiran itu imro'ah hum ka itu aulad. Wa gosalat jeung nyeusehan itu imro'ah siapahum kana pakaiana itu aulad. Illa kataba kajaba bakal nuliskeun saha Allahu Gusti Allah laha ka itu imro'ah ajroman kana ganjarana kana seperti ganjarana jalma at-aman masihan tuangan si iman al-fajaiin kana 1000 jalma nu lapar wakasa jeung makean alfa-uryanin ka 1000 jalma anu ditataranyang kahiji. Siti Fatimah ieu Rasul teh sahawae awewena berarti indung sahawae indungna sahawae awewena anu ngaminyakan kana sirah budakna rek disisiran diminyakan heula budakna teh nya rek disisiran teh diminyakan heula budakna teh atawa nyisiran kana buukna tuluy nyeusehan kana pakaianna berarti ieu teh pahalana pikeun ibu rumah tangga, pahalana pikeun awewe anu boga budak, maka pahalana ganjaranna teh illa kataballahu laha ajroman at'ama alfajaiin wa kasa alfa-uryani. Jalma anu ngabajua jalma anu nyisiran budakna nu ngaminyakan buukna eta teh akur ganjaranna seperti jalma mereka 1000 jalma nu lapar nu makean kanu jadi budakna mere pakaian kanu jadi budakna ngadangdanan budakna eta ganjaranna seperti makean 1000 jalma anu tataranya pahalana teh ganjaran teh siga kitu. Wa ya Fatimah jeung hei Siti Fatimah ayyumam ro'atin manaat nu nyegah itu imro'ah hajata jironiha kana pangabutuh tatanggana itu imro'ah illa mana ahallahu ta'ala kajaba geus ngalarang atawa geus nyegah haka itu imro'ah salo Gusti Allah ta'ala anisurbi tina nginum min haudil kautsari tina talaga kausar yaumal kiamati tina poe kiamat. Di mana-mana aya awewe anu ngahalang-halang kana pangabutuh tatanggana maka eta akur jeung geus ngahalang kana dirina sorangan tina nginum engke dina talaga kausar. Allah bakal ngahalangan ka jalma anu tara ngabantu tatanggana. Gitu. Wa ya Fatimah jeung Siti Fatimah afdalu min dalika eta pangutama-utamana tina nu kabeh kulihi tegasna sakabehna itu dalik ridho zauji ari karidoan salaki an zaujatihi tinu jadi pamajikanna itu zauj walau kana jeung lamun bukti sajaujuka salaki anjeun ghairu radin eta nu teu ridon an kiti anjeun ma kuntu tah moal bukti kuring adu eta ngaduakeun kuring laki ka anjeun amma taklamina nah teu apal aranjeun ya awewe di antara keistimewaan perempuan aya nu paling istimewa nu paling unggul nyaeta di mana-mana pamajikan
menang karidoan nu jadi salakina, menang karidoan nu jadi salakina. Nah geuningan make kitu tah ieu jawabanana teh sebagai mafhum mukhalafah itu jadi jawabanana. Lamun aya awewe teu meunang karidoan tinu jadi salakina atawa lalaki teresep ka pamajikanna teu ridoon kana jadi pamajikanana, maka makungtu ad'u laki saur Rasul kuring moal ngadoakeun pikeun eta awewe nu meunang bebendu tinu jadi salakina. Ieu berarti sering disangemkeun nya Bapak bahwa prestasi tertinggi seorang istri itu mendapatkan keridoan dari suami eta. Ya Fatimah tuhai Siti Fatimah anna ridho zauj sanyana ari karidoan salaki min ridallahi ta'ala eta tetep tina karidoan Allah ta'ala. Wasutu jeung ari bebenduna itu zaud min suhtillahi eta tina bebenduna Allah ta'ala. Ridona Allah pikeun pamajikan nya lamun budak ridallahu fi ridol walidain suhtullah fi suhtil walidain gitu kan. Jadi lamun posisi jang budak mah karidoan Allah tergantung dina karidoan nu jadi ibu ramakna. Mun ibu ramakna mikanya ka budakna mikarido ka budakna, Allah oge mikarido ka eta budakna. Sabalikna lamun eta budak teu dipikarido teu dipikanya teu dipika asih nganyerikeun kana jadi kolotna, maka Allah oge tangtu moal mikarido ka eta budak. Pun demikian lamun status suami istri ingin mendapatkan ridho Allah, maka dapatkan terlebih dahulu ridho seorang suami, karena ridho seorang suami adalah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Fatimah tuhai Siti Fatimah ida amalat di mana-mana mawa saha almar'atu hiji awewe bil janini kana janin fi batniha dina beteungna itu mar'ah. Naon maksudna? Hamil. Awewe anu hamil ya awewe nu mawa budak dina jero beuteung keur hamil istagfaro tah bakal ngahampura pangmentakeun hampura laha pikeun itu mar'ah saha al malaikatu malaikat wa kataba jeung nuliskeun sa Allah Gusti Allah laha pikeun itu mar'ah kula yaumin dina saban-saban poe alfa hasanatin kana 1000 kahadean wa maha jeung ngalebur an Allah anha ti itu mar'ah alfa sayiatin kana 1000 kagorengan. Faida jaa maka di mana-mana datang haka itu mar'ah naon atolku nyeri ngalahirkeun budak. Tolku teh pas ngalahirkeun budak. Kata batah nuliskeun salo Gusti Allah hapikeun itu mar'ah sawabal mujahidina fi sabilillah kana ganjarana jalma anu jihad dina jalan Allah taala. Faida wadoat maka di mana-mana ngalahirkeun si mar'ah hamlaha kana kakandunganna mar'ah kharajat tah keluar itu mar'ah min dunubiha tina pirang-pirang siksaana mar'ah dosana mar'ah punten kayaumin waladatha seperti poean ngalahirkeun itu kayaumin wulidatha seperti dilahirkeunana punten seperti ngalahirkeun haka itu mar'ah waladatha saha ummuha indungna itu mar'ah. Yo. Jadi nu jadi indung teh nu jadi pamajikan teh loba pahala teh beunghar kaya dengan anugerah dengan pahala. Salah sawiosna nu jadi indung pahala teh keistimewaan teh di mana-mana aya awewe anu keur ngandung, maka salama eta awewe ngandung malaikat teu eureun-eureun nyuhungkeun ka Allah supaya ngahampura kana kasalahan-kasalahan eta zaman nu keur ngandung. Kan eta kelebihan awewe. Can tantu lalaki mah bisa kitu.
kajaba mun lalakina reuneuh karek menang pangampurangan ti mana ya laki reuneuh udah ti mana ya laki hamil tah awewe mah kelebihanna eta awewe mah di mana hamil salama hamil menang pangampura ti Allah atanati ku para malaikat pangmentakeun hampura ka Allah. Hiji keistimewaan jalma nu hamil. Dua, setiap harina jalma anu hamil ditulis 1000 kahadean. Tilu, setiap harina jalma nu hamil dihapusna 1000 kagorengan. Opat, di mana-mana jalma nu hamil ngalahirkeun maka ganjaranana jalma nu ngalahirkeun seperti ganjaranana jalma nu jihad dina jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Borojol ka alam dunia budakna nalika budakna ka alam dunia lahir maka kharajat min dunubiha kayaumin waladata ummuha eta awewe nu ngalahirkeun meunang pangampura ti Allah dihampura tina dosa-dosana seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Matak jalma nu ngalahirkeun mah awe nu ngalahirkeun mah setengah modar tadi. Setengah paeh. Yung teuing. Begitu beres ngalahirkeun bungahna beakar. Awewe tah. Sok tanyakeun ka indung ente, mah ari mah pas ngalahirkeun abdi bungah teu pasti bunga. Eueuh nu jadi indung begitu ngalahirkeun budakna amuk-amukan. Oh begitu borojol kalam dunia goblok terladang sia yang jadi nyeri betul teh. Dan maneh yang jadi muriang awak teh. Ladang ente aing 8 bulan dia nepi ka pararagal awak tuh bunga tak begitu lahir teh. Matak ganjarna oge tangtu istimewa. Waya Fatimah ayu mamroatin ari sawe awewena khodamat eta nu ngaladen anu ngaulaan itu imro'ah zaujaha kasalakina imro'ah biniyatin sodikotin kalawan niat anu bener illa kharajat kajaba keluar itu imro'ah min dunubiha tina pirang-pirang dosana itu mar'ah kayaumin waladatha ummuha walam tahruj jeung teu kaluar itu imro'ah minad dunia di dunia wa alaiha jeung eta tetepikeun itu imro'ah minad dunubi tina pirang-pirang dosa sayun ari hiji perkara wa tajidu jeung manggihan itu imro'ah qabroha kana kuburana imro'ah raudatan kana hiji taman min riyadil jannati tina pirang-pirang patamanan surga wa a'ta jeung masihan hak ka itu imro'ah saha Allah Gusti Allah Ta'ala sawaba alfi hajatin yo kana ganjarana 1000 jalma anu haji wa alfi umrotin jeung kana ganjaran 1000 ibadah umroh wa yastagfiru jeung bakal ngahampura laha bakal minta hampura laha pikeun itu imro'ah saha alfu malakin 1000 malaikat ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamat. Saur Rasul he Siti Fatimah awewe anu ngaulaan kasalakina bari ngaulaan atana ping melayani suaminya teh biniatin sodikotin hatena ikhlas tulus bener-bener sungguh melayani seorang suami maka wanita tersebut bagaikan anak yang baru dilahirkan nyaeta bebas bersih tina dosa tanda kutip dosa-dosa leutik. Jadi lamun ngaulaan aranjeun isuk pagetok kawin ngaulaan kasalaki teh ku ngaulaan kasalaki teh dihampura dosa-dosa leutik. Ega ngaulaan ka salaki ega mawa kopi pak ieu bilih bade ngopi eta teh dihampura dosa leutik ega teh saha nu minta hampurana malaikat hebatnya tuh matak awewe teh sabenerna mah beunghar ku pahala teu kudu syirik pedah siga katingali lalaki nu nyalse teu pahalana gede eta teh lajengna eta awewe nalika mulih ka Jatimulang ka asar
mulih ka rahmatullah tina sababiah salama kerja di bojona ngaulaan salakina kalayan sae, maka eta awewe di jero kubur bakal ditempatkeun dina tempat anu indah patamanan nu aya di surga. Dua hakta. Tilu, wa aqtahallahu ta'ala sawaba alfi hajatin wa alfi umrotin. Allah bakal ngaganjar ka awewe nu ngaulaan pamajikanana kalayan ngaulaan biniatin sodikotin alus kasalakina teh, hormat kasalakina teh, lamun ngaulaan bener ngaulaan teh, maka eta awewe bakal diganjar ku Allah seperti ganjarna jalma nu 1000 kali ngalaksanakeun ibadah haji, 1000 kali ngalaksanakeun ibadah umroh. Wa yastaghfirulaha alfu malakin, teu eureun-eureun malaikat nyuhungkeun ka Allah pangmintakeun hampura jang awewe anu alus kasalaki. Tak bekal tajang santrian, bekal jang anjeun. Wa ayu mamroatin jeung ari sawe awewena khodamat eta nu ngaulaan imro'ah zaujaha kasalakina imro'ah yauman dina waktu berang walailatan jeung dina waktu peuting bitoi binafsin kalawan alus hate wa ikhlasin jeung ikhlas wa niyatin shadiqatin jeung niat anu alus sami jeung tadi illa ghafarallahu laha kajaba ngahampura Allah ka eta imro'ah dunubaha kana dosana imro'ah kullaha tegasna pirang sakabehna itu dunu awewe nu ngaulaan ka salakina rek berang rek peuting bitoi binafsin alus hatena teh ngaulaan teh teu bari jamat duit muru kusunu wa ikhlasin ikhlas wa niyatin shadiqatin niatna nu tulus, maka Allah bakal ngahampura karena dosa-dosa leutikna eta awewe. Wa albasaha, wah ieu hebat. Jeung eta awewe wa albasa jeung bakal makean Allah ha ka eta imro'ah yaumal kiamat dina poe kiamat hullata khadra kana papaes warna hejo. Ku Allah bakal dipapaesan didangdanan engke dina poe kiamatna ku baju anu warna hejo. Warna hejo teh salah saeus warna nu dipikaresep ku Rasul, warna bodas warna hejo eta teh salah saeus dipikaresep ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kataba jeung nyeratkeun Allah lahapikeun itu imro'ah bi kulli syahratin ku setiap bulu bijasadiha. Setiap bulu nu aya di eta awak awewe ditulis ku Allah hiji bulu alfa hasanatin 1000 kahadean. Kamureun tirinya gunana loba bulu teh bulu kele, bulu suku, bulu irung sing loba aya na awewe kudu loba-loba bulu eta mun hayang meunang naon teh hayang meunang pahala leuwih loba. Setiap bulu wanita itu diganjar ku Allah. Wa aqtahallahu wa aqtajeng masihan Allah ha ka itu imro'ah mi'ata hajatin kana ganjaran 100 kali ibadah haji wa umratin jeung umroh. Ya Fatimah tu ayyu mamro'atin tabassamat eta senyum imro'ah fi wajhi jaujiha dihareupeun wajah salakina imro'ah illa nadarallahu laha bi aini rahmati kecuali naboro ningali saha Allah Gusti Allah ka itu imro'ah bi aini rahmati ku paningali rahmat. Wanita yang menatap suaminya sambil tersenyum pikaresepeun salakina maka Allah bakal ningali ka eta awewe bi aini rahmati. Hebatnya jadi wanita awewe teh loba pahalana teh. Ya Fatimah ayu mamro'atin parosat eta ngamparan imro'ah li zaujiha pikeun salakina imro'ah bitoi binafsin
kalawan alus hate illana ada kajaba ngagero haka itu imro'ah saha munadin anu ngagero minas samai ti langit istakbali kudu madep aranjeun imro'ah al amala kana amal faqad ghafara makanya tagis ngahampura salo Gusti Allah laki ka anjeun makana perkara taqaddama nu geus heula itu ma min dan biki tina dosa anjeun wa ma ta'akhkhara jeung kana dosa ta'akhkhara nu terakhir paneuri encan itu mah awewe nu ngamparkeun kana seprekna pikeun sarekna nu jadi suami salaki rek hees amparkeun naonna kasurna ataupun kasur geus aya seprekna dibersihan atawa bantalna atawa gugulingna atawa simutna eta teh awewe samodel kitu teh ku Allah bakal digero anjeun kudu madep kana ieu amal anjeun nyaeta anjeun bakal menang pangampura ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh geuningan ngaulaan ka salaki teh jadi dihampura dosa. Matak mun awewe mineng ngaulaan ka salaki, pamajikan mineng ngaulaan ka salaki pada hakikatna keur mineng meunang pangampura ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratna tadi biniyatin shodiqatin wa ikhlasin wa bitayyi nafsin ikhlas karena Allah sadar bahwa ieu teh parentah jeung kakuduan sebagai istri. Ya Fatimah tu ayu mamroatin dahanat eta ngaminyakan imroah rosa jaujiha kana sirah salakina duh sirah salakina ge diminyakan duh pangisirankeun Mang Idul ya Mang Idul dipangisirankeun ku si bebeb oh keren tah atawa Riki disisiran kitunya ku Risma isuk pagi teh pangisirankeun salakina teh ku pamajikanna teh waliyati jenggotna diseungitan duh wakosot jeung nyukuran imroah saribahu kana kumisna Mang Idun kana kumisna eta jawod kumis salakina pangnyukurankeun pangarapihankeun bapak ieu teh kumis teh urang dirapihan pangnyukurankeun waqalamat jeung neutekan imroah adfarohu kana kukuna itu jawaz tuluy kuku salakina diteutekan ku pamajikanana illa saqo kajaba mere nginum haka itu imroah saha Allahu Gusti Allah minar rohikil mahtumi tina cai rohikil mahtum wanita ku Allah bakal dibere cai nu moal dibikeun kecuali wanita anu sok ngaulaan ka salakina pangneutekankeun kuku salakina tuh jeung tadi disebutkeun min rohikil mahtum ai rohikil mahtum teh naon rohikil mahtum teh cai nu aya di surga wa min anharil jannati jeung tina pirang-pirang walungan atanapi cai nu ngalir di surga wa hawana jeung ngagampangkeun salo Gusti Allah alaiha ka itu imroah sakaratil mauti kana sakaratil maut tah awewe bakal digampangkeun sakaratil maut nu tadi disebatkeun teh ya Allah dia karim hebat wa tajidu jeung manggihan imroah kobroha kana kubur imroah ke di jero kubur mulih eta wanita eta istri teh bakal mangihan raudon kana patamanan min riyadil jannati tina pirang-pirang patamanan surga wa yaktubu sareng nuliskeun salo Gusti Allah taala tingkana marut Allah lah ka itu imroah baroatan kana bebas kabebasan minan nari tina neraka dibebaskeun tina seuneu neraka wanita yang menghormati nu ngadangdanan salakina wal jawaza jeung kana ngaliwat ala sirati kana sirat sing bagja jadi awewe teh anjeun teh jadi ibu rumah tangga teh ulah loba ngeluh bunga salep ngaulaan anak pinuh dengan pahala
Naon ari rohikil mahtum wa makna rohik jeung ari makna ar-rohiku al khamru eta arak. Geuningan aya arak nu halal. Arak nu mana? Asopiatu nu bersih atau ibatu nu seungit. Cai anu aya di surga seungit bersih. Matak peripaos di surga mah eueuh nu haram kabeh halal. Arak halal. Da arak ge beda atuh jeung arak di mana? Di urang mangamabokeun itu mah arakna oge bersih, seungit. Urang mah pahang, lieur, mulak. Tuh, naon ari maktum wa makna maktum al mamnu min antamasa eta nu dicegah min antamasa tina yen nyabaku kana itu maktum. Naon yadun leungeun illa ayakuka kajabayen mudar naon al abroru tukang gawe hade khotamahu kana tutup-tutupna itu maktum. Yo teh maktum teh hiji minuman katanya, minuman anu mana dibukana eta minuman teh bisa dibuka ku saha wae, khusus dibukana teh ku jalma-jalma nu sok ngalaksanakeun kasayang. Lamun jalma ahli kahadean kakarek bisa dibuka, mulai ahli kahadean masih kumaha gitu bisa dibuka. Berarti diperuntukkan teh hebat. Wal mahtum jeung ari mahtum asrofu eta leuwih unggul leuwih mulia minal jari tibatan cai nu ngocor. Ruya waruya jeung diriwayatkeun an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin nabi kata piti Kangjeng Nabi Muhammad. Naon annahu sanyana Kangjeng Nabi qala parantos ngadau Kangjeng Nabi idza gosalat di mana-mana nyeuseuh tah awewe saha almar'atu awewe siaba jaujiha kana pirang-pirang pakaian salakina imro'ah awewe nu sok nyuci pakaian salakina kata batah nuliskeun salo Gusti Allah hapikeun itu imro'ah alfa hasanatin kana 1000 kahadean wa ghafara jeung ngahampura Allah lah ka itu imro'ah alfa sayyiatin kana 1000 kagorengan nu sok nyuci baju salaki diganjar ku Allah menang pahala 1000 kahadean dosana dihampura 1000 kagorengan. Tuh nyuci baju teh nya Gusti ting 1000 eta euy. Terus wa rafa'a jeung ngangkat Allah lah hapikeun imro'ah alfa darajatin kana 1000 derajat diangkat derajatna 1000 derajatna wastagfaro jeung minta hampura lah hapikeun imro'ah naon kulu sain saban-saban perkara tolaat nu nyaangan alaihi kana itu se naon asam supanon poe sanu minta hampurana lain salakina wungkul lain malaikat tapi sakur-sakur benda nu kacaangan ku panon poe eta bakal minta hampura ka Allah pikeun saha pikeun awewe nu sok nyuci pakaian salakina sakur benda nu kacaangan ku panon poe kapan kabeh kacaangan ku panon poe minta hampura ka Allah pikeun pamajikanana pinuh ku pahala awewe. Wa qalat sareng nyarios Aisyah radhiyallahu anha amin soriru magzilil mar'ati ari sora. Nah tinun mun di urang mana nya ninun teh ngaput mun nya sorat tinunanana hiji awewe jadi awewe keur ninun ya dilu eta ngabandingan itu sori rumah ziril mar'ati sora keur ngaput baju jang salakina ya dilu eta teh ngabandingan itu sorir at-takbiro kana bacaan takbir yeun teh fi sabilillah dina jalan Allah wa ayyuma mar'atin jeung ari sawe awewe kasat anu makean zaujaha kasalakina imro'ah min ghazliha tina tinunanana itu imro'ah illa kana kajaba buktilah eta tetepikeun itu imro'ah bikulli sidin tina saban-saban salembar
benang naon mi'atu alfi hasanatin 100.000 kahadean Gusti teh setiap baju nu dipake ku salakina bari eta baju teh tina ladang ninun nu jadi pamajikanana setiap kaputan setiap tinunan nu ditinunkeun kana pakaian salakina eta teh diganjar 100.000 kahadean. Wa qala Nabi sallallahu man arisa jalma istaro eta nu meuli sikman li iyalihi pikeun keluargana sikman sayan kana hiji perkara sumahamala tuluy mawa sikman ku kana itu se biadihi kuleungeuna itu se ilaihim ka keluargana ka iyalih hatta tah ngalebur sa Allah Gusti Allah anhu itu man dunuba sabaqina sanatan kana pirang-pirang dosa tina 70 tahun aya jalma ek lalaki rek awewe salakina meuli naon meuli perkara barang benda pikeun kebutuhan rumah tanggana kebutuhan pamajikanana kebutuhan budakna dibeli ku saha ku bapakna dipangmawakeun tuluy dibikeun mun salakina mikeun apakah ka pamajikanana mun salah bapana mikeun apakah ka budakna maka eta lalaki eta jama samodel kitu bakal dilebur dosana seperti dosa 70 tahun lembur. Jadi atuh urang usaha teh mun lalaki urang keur usaha urang capek urang ngalengkah keringat bercucuran demi menafkahi nu jadi istri jeung nu jadi budak pada hakikatna sajaba ti urang menang ganjaran urang dikeur dihampura ku Allah Subhanahu wa taala kene saeutik saeutik itu urang teh kapan dosa loba da kitu mah dihampura mudah-mudahannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man arisa jalma parroha eta anu ngabungahkeun siman unsa ka pamajikana salaki ngabungahkeun ka pamajikanana fakaan nama baka maka kaya sanyana ceurik itu man min khasyatillahi tina sabab sieun ku Allah jalma nu ngabungahkeun pamajikanana eta teh akur jalma nu keur ceurik di hareupeun Allah dan pada teu katingali beut urang mah teu katingali eta teh diibaratkeun urang teh keur ceurik di hareupeun Allah bakat sieun ku Allah mun urang teu ngabangahkeun pamajikan teh aku we jeung teu ceurik di hareupeun Allah teu sieun ku pangeran. Jadi mun disimpulkeun mah kieu jaman nu ngabungahkeun pamajikan akur eta jaman nu sieun ku Allah jaman nu teu ngabungahkeun pamajikan berarti jaman teu sieun ku Allah kitu tah. Waman jeung ari saja mah baka nu ceurik iman min khasyatillahi tina sabab sieun ku Allah taala haramallahu haramatan haramkeun salah Gusti Allah jasadahu kana jasadna man alan nari kana neraka jalma nu sieun ku Allah berarti eta jalma nu bakal haram asup kana neraka. Nah, mudah-mudahan urang teh bagian dari kitu ari geus apal maka leuwih semangat leuwih menyadari bahwa urang sebagai suami pamajikan lebih sadar bahwa orang itu sebagai istri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al baitu ari imah alladzi anu pihinu eta tetep dina itu bait naon al banatu pirang-pirang budak punten al banatu ari pirang-pirang budak awewe yanzilu eta turun salah Gusti Allah fihi di itu bait kula yaumin dina saban-saban punten yanzilu nurunkeun salah Gusti Allah yunzilu nurunkeun salah Gusti Allah fihi di itu bait kula yaumin dina saban-saban poe astagfirullah bade yang zilu oge manganya yang zilu mangga yung zilu nah yung zilu nurunkeun salah Gusti Allah isnatai asyarata kana 12 naonana rahmatan rahmatna di mana di imah aya budak awewe maka dina setiap poe nate tulun 12 malaikat rahmah walatan qati ujeng teu eureun-eureun naon ziaratul malaikati ngunjungan malaikat unggal dinten malaikat teh ngunjungan eta bumi cenah pateu katingali atunya heueuh
yang diakurkeun katingali jeung siga jelema. Jadi lamun di imah aya budak awewe teh unggal poe aya malaikat anu berkunjung 12 malaikat rahmat berkunjung ka bumi urang. Min dalikal baiti di eta imah. Wa yaktubuna jeung nuliskeun malaikat li abawaihinna pikeun indung bapakna. Itu bana kula yaumin dina saban-saban poe walailatin jeung saban-saban peuting ibadatan sab'ina kana ibadah 70 naonana sanatan tauna. Berarti budak bisa jadi jalan pi surgaeun jang indung bapakna, pamajikan bisa jadi jalan pi surgaeun pikeun salakina, salaki bisa jadi jalan pi surgaeun pikeun pamajikanana, indung bapak bisa jadi jalan pi surgaeun pikeun budak-budakna. Pantas baiti jannati, rumahku adalah surgaku, lantaran loba pahala dina rumah tangga, loba jalan menuju surga di dalam rumah tangga. Sakitu heula, mudah-mudahan ageng manfaatna. Doaan jami'an. Wa min nafsin la tasbah min da'watin mustajabah.